Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamilon anu simkuring pika hormat, puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kesehatan sareng kesempatan sehingga urang tiasa patepang laung paamprok jongkok patepang rarai dina ieu kesempatan kalawan dina kawilujengan. Sholawat kali kasalamatan mugia tetep dileungkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka kaluargina, ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wastapun ka Ila Marsyanda sareng Bulan tirakan yang cerita simpuring ngagem pancen janten panuju catur teu hilap ngahaturkeun reueuh-nuhun ka para pangjejer serta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan e-learning. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos hayu urang sadaya buka insawala kaausan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjajar sareng pamilon anu simkuring pika hormat sarta acan incak kana acara nu salajengna supados teu disah-saha simkuring saja nepangkeun para pangjajar anu bade ngadugikeun kumandangna. Panjajar anu kahiji nyaeta Bapak Yayang salaku guru basa Sunda, anu kadua nyaeta babaturan anu simkuring pika hormat. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya. Hayu urang regebkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Yayang kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Yayang anu tos ngadugikeun kumandangna. Sae kacida mangrupi anu didugikeunana. Saalit parantos muka pandangan urang sadayana ngeunaan e-learning. Nurutkeun mantena, e-learning teh marupakeun salah sahiji kamajuan dina bidang pendidikan anu tiasa ngajadikeun siswa teh aktif tur tanggap khususna kana pelajaran. Siswa anu salilanangan saukur diuk ngaregepkeun guru anu ngaconglang dirobah pikeun jadi subjek neangan nuturkeun ilmu ngan lain saukur ti guru unggul. Kulantaran waktos anu sakedit salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros ngan ukur kanggo 3 urang. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun panangnana teras nyibatkeun namina sarta tekeuning gegorowokan. Hatur nuhun ka Zia anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kira mampu ngeunaan kebijakan pamarentah kanggo ngaleungitkeun katimpang utamina dina hal sarana prasarana anu ngadukung diterapkeunana e-learning. Sumangga ka Bapak Yayang kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak anu parantos ngawaler patarosan ti Zia. Anu isi walerana nyaeta pamarentah teh salaresna mah nuju ngusahakeun kanggo ngaleungitkeun katimpang eta ku cara ngalokasikeun dana kinten-kintena 16 triliun kanggo ngarojong program e-learning ieu. Teu karaos ieu acara parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaosan Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panuju catur sareng sapara kancan dahapunten anu kasupun bilih aya cariosan-cariosan oge nu paripaos anu mantak tegenah kana manah hadirin sadayana. Mung sakituna anu pika hatur nuhun ka parantosana sadayana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.